Sugri Mitra kaum ya. Urang sami-sami muji syukur ka Allah mangagopur. Selawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Kangjeng Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi kumaha dina dangat ayeuna, mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sawias-wias sehat walafiat kitu deui di dieu dina ieu waktos anu mancen tugas kitu nya. Mohon Kang Arif kitu dina ieu waktos aya dina ginanjar kawilujengan. Mudah-mudahan pawargi sadayana masih tiasa sami-sami satia satuhud. Sugri kaum muda ya dina waktos urang ngalajengkeun hanca anu katunda dina acara dongeng enteng pasosore anu nyana acara carios bedog karamat anu disanggi ku Cucu Komara kali Deis Fitri. Urang ngalajengkeun dina ieu waktos ku episode salajengna nyaeta dina judul di udag bagong jig jiririk di udag bagong jig jiririk di udag bagong jig jiririk. Jujur cariosna sumangga urang cobi kawitan dina ieu waktos batali urang panginten parantos sono kana ieu carios kitunya. Mohon bertek Rudi lumpat sakalumpat lampet puguh ngarasa reuas jeung sieun geuning di pelebah dinya teh tegalna orai sanca jaba orai sancana lain leutik deui tetempuan Rudi mah kabeh sagede-gede catang jame atawa catang kalapa sugan teh lain tepat orai sanca ih menilau bageuning. Rudi bibiri gidegan kesang tiis ngorolok kana awakna. Geus ngarasa jauh kakara eureun lumpatna. Hegak Rudi ngahegak karasa capena ayeuna mah ret kasabudereunana eueuh nu wawuh keneh kalahkah asa beuki asup ka jero leuweung. Nya di mana ieu teh bet jadi abus ka leuweung. Rudi bingungeun gorobok manehna gogorokan deui sugan we aya jalma anu ngadengekeun sakitu hayeuh gogorokan eueuh anu nemalan kalah ka aya manuk uncal jeung manuk tueuh garapak haliber kagareuwahkeun. Bari ngeureuyeuh leumpang Rudi rarat reret maksudna mah rek neangan tempat anu caang rek naik we sugan bisa nempo ka jauhna hanjakal tangkal kaina baradag eueuh anu hanap-hanap dahana jaba sakitu rajegna kekep tatangkalanana teh. Red kebelah katuhu bet sigaya tapak sato nyarablok dina taneuh kabeneran pelebah dinya jukutna ipis jadi Rudi bisa nyidikeun kana tapak sato teh. Rudi dodongkoan hek tapak sato teh dikorehkeun kalakaina kaciri siga anu anyar keneh. Tapak bagong
harabi siga nama Bagong naonnya Rudi ngahulang red karena tapak Bagong laletik tapi nyerecep manehna mikir nginget-nginget tapak Bagong anu kungsi di tempo kamarina asa beda cenah jeung nu ieu mah tapak naletik tapi nyereblok ieu Bagong nanaonnya piraku Bagong jurig mah Rudi Cingogo penasaran hayang nyidikeun pisan mun tapak pecang moal nyeblok kana taneuh sakieu taneuhna teuas pecang mah sagede anak embe awakna oge Rudi ngahulang Jung Rudi nangtung heg luak lieu keret ka pelebah balungbungna alur Bagong kawas alur Bagong biasana bauna sarua deui ledugna teu beda siga ledug urat Bagong biasa we meureun Bagong anakna indungna dua siki anakna we anu loba mah geus puguh kitu mah Rudi jadi regreg hatena atuda tadi mah sieun pang-pangna mah bisi aya Bagong aneh pedah tadi geus nempo oray gede pisan meureun heg we manehna boga pikiran sejen Bagong oge aya nu aneh cenah Bagong jijig gitu cek si abah mah ras inget kana omongan akina majarkeun teh di lemburna kungsi kadatangan Bagong jigjrig Bagong nama leutik siga Bagong jajalon we ngan buluna semu beureum jeung carang kucing meureun ngaranna teh galak cenah Bagong jigjrig mah sok beukeun daging jalma inget kadinya Rudi jadi rada marmir mangkaning cenah Bagong jigjrig mah sok budag nyamer kana bitis atawa kana bujur akina oge kungsi ngalaman baheula we meureun piraku ayeuna aya Bagong samodel kitu ras inget ka bapana kungsi ngoro Bagong siga kitu cenah teu beunang lingas pisan kalaka anjing we ruksak meni saopat-opat anjing pamoroan darawol bujurna urut disamber ku Bagong jigjrig teh hih buah nyanya mata cilaka mun aya Bagong gitu mah Rudi mikir karasa hari teh geus tepi kana tegalan barang srog tegalan mani upluk aplak meh satungtung deuleu we legana teh jujuk hutan meni herejo ngemploh jaradina peselang jeung tatangkalan leleutik selang-selang aya tangkal kai gede kitu oge ngen jujumplukan susuganan we aya nu ngangon ka dieu cek Rudi bari leumpang mapai sesi tegalan teu wanieun ka tengah bisi aya nu ngadebo bisi aya nu ngadodoho apan dina tegalan siga kitu masuk aya maung tangtu maung nama rek ngadodoho mencek atau Bagong tapi mun aya Rudi sieun ngarontok we ka manehna ngadon ngadakum we meureun dina dahan kai barang lo gapruk teh ngarontok amit teuing Rudi
Rudi culang Cileung keungeun pisan ret kana tangkal kai anu nenggang he kumanehna di sawang pantesan teh aya maungan keur melong ka manehna rek nekuk barang ngaliwat gapruk we kana punduk he ngorowot meureun terus pae da moal bisa ngalawan atuh wah disabet ieu ku budog gulung sia ku aing sapat sakali nyebat oge Rudi neger-neger maneh keur kitu srebet aya nu ting srebet di tegalan tepati sidik darada anyang sakapeung katemong punduk jeung huluna nyerebet dina ngemplohna jujukutan jarangkung suruduk eta satot teh susurudukan kana taneuh keur nyungkur meureun neangan hakaneun bet siga ngahakanan cacing sungutna mani monyong jaba sihungna nyukakang leutik tapi siga nu seukeut matana mah leutik kawas anu sipit ceulina rancung leutik deui buntutna anu pikaseurieun mah saukur sauted ngulacir muringkal karereteun ku Rudi manehna kaciririwaseun beungeutna ngadadak pias Bagong naonnya cek Rudi dina hatena heg nelak-nelak bari nyumput di tukangeun tangkal kai tatanggahan sakedeung nempo dahana maksudna mah keur neangan ki hirup lamun Bagong narajang rek naek kana eta tangkal kai babari kari najong we tah nangkot dina dahan anu eta moal katepieun ku Bagong mah deui kana pelebah Bagong tea srebet Bagongna ting srebet loba katempona mah aya 5 sikina jaba sapantar deui gedena mah sagede medanten ngan gariras kacirina uguh satu leuweung tangtu kana girasna lain anakna sigana mah moalnya anak Bagong lalingas gitu Bagong teh nyalungkuran taneuh jujuputan diseretkeun dikambul-kambul ku sihungna puguh we Rudi teh beuki panasaraneun sidik itu mah geuning sihungna geus paranyang bokna nyawe sihung Bagong teh paranyang aya nu leuwih ti sacurug panjangna teh Rudi ingeteun anak Bagong mah sihungna ponok ari ieu sihungna geus nyulagrang kitu tangtu ieu mah Bagong anu geus gede geus jadi indungna ret deui kana buluna carang gujring pisan jaba semu beureum rabig teu puguh Bagong biasa mah buluna habuk semu hideung beda ieu mah bulu Bagong ieu teh beureum jeung carang boa-boa Rudi gancang rek naik kana tangkal kai kakara oge ngoleset katangeneun ku eta Bagong teh guik kadengena suarana teh ngaguik kawas anjing nah atuh serebet teh muru ka pelebah Rudi teleungiteun akal gancang Rudi susurakan ngarah Bagong nasieunun apaan sok lamun keur maro Bagong oge upama Bagong katemong gancang disurakan ku sarerea Bagong na sok kabur sieunun wai hayo aya Bagong gigir euy cek Rudi mah tetulus da kaburu disurakan teh ngan aneh sakitu disurakan Bagong teh teu sieunun serebet ting serebet ka Rudi kawas anu atoheun nempo aya Rudi teh kaciri maniting serebet nyamperkeun ye betes sieunun Bagong teh dasar Bagong gelo sugan mah
cerekel naik soroso deui ka handap ngajrut deui ngahontal kana dahan bet ngadadak teka tepi kalah ka gebru labu bujurna ti teuneut korejat deui terus ret terus we mah teh barang rek ngarengkak eueuh bet jadi luang seki ya awak cek Rudi. Rudi rewaseun ngadadak teu bisa naik apan manehna teh jago naik sasarina mah tong boro tangka sagede kitu kai badag oge bisa kumaha ditaekan aduh nah bet jadi leueur tangkal kait teh red ka tukang Bagong Jigrig geus deukeut ka tembong ting srebet tarik nupang heula nama geus sidik ka tempona oge sihungna nyulagrang ka luhur leutik tapi mencos mun ngagabres kana bujur tangtuna matak cilaka jaba sihung Bagong mah teuas tara potong ku di kadek tulung aya Bagong Jigrig Rudi gogorowokan minta tulung puguh eueuh sasaha sanajan Rudi gogorowokan eueuh nu nemalan kalah ka Bagong we anu ting garwik kawas anu atoheun manggih jelema gajleng Rudi luncat rek ngontal dahan panghandapna kep sarolok deui ka handap kitu jeung kitu we kalakuan Rudi teh kalah kaleuseuh meh beak tanaga tungtungna Rudi lah-lahan rek dilawan we cenah sia Bagong Jigrig dikane ku aing cek Rudi bade mesat bedog gulung aneh ari kep nyekal perahna kawani Rudi mudik-dik pangajana ngumpul di komo basa nempo seseukeut Bagong mah Rudi beuki wanieun berasat bedogna babarasatan kasorot ku panon poe meureun gulung urang cacak ka Bagong gelot teh mun deukeut hakannya cek Rudi kana bedogna bet kawas kajal mawe kana bedog teh diajak ngawangkong sagala puguh eueuh deui batur ngahajak kitu soteh ngarah teu sieun teuing bet kawas kajal mawe kana bedog teh diajak ngawangkong sagala puguh eueuh deui batur ngahajak kitu soteh ngarah teu sieun teuing red kana bedogna hideung semu hejo karasa bedog teh rada berat kawas anu ngeusian hek dicekel pageuh Rudi geus sayaga ngadago panarajang Bagong Jigrig srebet Bagong Jigrig nyamer rek kana bitis ngalana mah Rudi ngajleng bari gempur heat bedogna sabetkeun cekok keuna kana bujur Bagong kuik Bagong ngaguik bujurna dual meh sapat kana pingpingna kudupruk Bagong ngudupruk maksakeun rek lumpat ngan teu kuateun antukna guguikan bari nyungkur kana tanah barang malik Bagong anu hiji deui geus nyuruwuk sihungna ngacung lempeng ngarah kana bujur anu sejena ting srebet pandeurieunana sanajan bari ngadeg-deg guru digancang jang hareup bedogna dicekel pageuh kedua leungeunna rek lah-lahan we dilawan srebet Bagong teh nyerebet rek luncat teu kaburu puguh gancang pisan nyerudukna jaba geumpeur deui lao sihung Bagong nampu habak dikadek ngalana mah kana sihungna ari pek kalah keuna kana huluna sidak bray hulu Bagong teh beulah jadi dua kusek Bagong nangusak sapada harita teu kadenge disada kaburu paeh kawas nama
kagigir Bagong anu geus nyuruduk deui rek dikadek nu sejena nyamber ti tukang atuh bertek we lumpat maksudna mah rek neangan tangkal kae nemporu dilumpat Bagong jigjirik terus ngudag kari tilu deui anu ngudag teh apan anu dua deui mah geus kopos sodang malah anu hiji mah geus paeh sapisan sraug kana handapeun tangkal kai luhur dahan teh jabat tangkalna gede moal katangkep ret ka tukang Bagong geus deket pisan wah paduli teuing dikadek sia geura cek Rudi bari ngadeg-deg leungeunna maning leper bisa nyekal bedog soteh pedawe bedogna siga nu napal mun teu kitu mah ti tadi oge geus murag bedogna teh slebet dua Bagong narajang sakaligus anu hiji kana bujur anu hiji kana bitis Rudi mekin gempeur bingung anu mana anu kudu dikadek ti heula sia Bagong nyamber kana bujur rikat dikadek bari ngejat ceplos keuna kana bangusna ceplas kena kana bangusna sapat harita keneh Bagong guguikan bari tereureuk gugurupugan anu hiji deui datang sak bret nyamber kana bitis Rudi teu kaburu ngejat bitisna kabeunangan getihna nyurulung aduh cek Rudi karasa bitisna nyeri jeung peurih deui direret getihna ngucur loba pisan jaba doang siga tapaku peso ngel maina ambek kawanina naman gancang malik yang hareup ka Bagong barang nyeruduk deui rikat dikadek huluna habek jeprai hulu Bagong beulah kusak didinya kene Sugri mitra kaum dangu mulia sakitu anu tiasa kapihatur dina episode di udag Bagong jigjirik mudah-mudahan we sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana mana warik sadayana sumangga dina ieu waktos ngaturkeun wilujeng papisah wilujeng tepang dina sanes waktos Kang Arif dina ieu waktos anu salaku pangasuh nyangakeun sabrang salayang lebet ka cabe manteu nyangakeun saya aya lebet kana sae manteu babasa panon carang sapakan tutup laku punggas carita wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh per mios